Wah, yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diagonal Project. Tanya, di ayeuna mararane pasti aneh bin ajaib. Ternyata kunaon? Urangnya teu nyaho, gitu lain teu nyaho, tapi nyaho urang mah padahal mah bohong. Tanya, di ayeuna urang kunaon cing ngawakong kieu. Ayeuna teh Diagonal Project teh menuju 100.000 subscriber. Alhamdulillah, tepuk tangan lah. Alhamdulillah, di dalam perjalanan yang cukup jauh, aya gunungna, aya hana. Terima kasih nih anjir, terima kasih. Berjalan ke hulu. Nah, ya. Tah, Diagonal Project teh alhamdulillah menuju 100.000 subscriber. Bukan sering can lucu, can tenang. Udah pasti dibayar. Teman-teman pemirsa penonton bayar. Jadi 1.000 subscriber alhamdulillah nyata urang arek ngabahas ieu tentang karya-karya barudak. Jeung alhamdulillah ieu teh asup endor minuman cap anak muda. Nah, minumlah, tidak ada alkohol, tidak ada apa-apa, ini menyehatkan badan, cap susu. Jadi orang lain di ngawangkong pasti oke, jeung teman saya. Pasti Anda penasaran dan sekarang dia alhamdulillah muka dagang seblak. Jadi orang arek review seblak. Nah, oke kita panggil kita. Anjir apa nama ieu mantap asupkeun lah ka dieu ke heula tong ka dieu tong nonton. Tutup lah. Nah, jadi kita penasaran tentang penonton. Nah, tanya penasaran. ayo nama langsung coba Lewat kali coba tuh makan. Belum ayo capek ya cai aduh cai aya apa nanti? Henteu cai cap ieu moal. ayo penasaran itu eta naon Ah, ngeuna ieu cairna ngeuna amis. Nah, ieu Mang Dogol Komeng. Seorang seniman anjay, seniman ya. Seniman banget pokoknya. Manehna ya dagang seblak anjir, orang rasaan seblak da kumahanya. Ieu mah ngaranna seblak goblig. di kulkas lain eta Kadang ya Tapi Mang eta cairina cap anak muda cak anak muda ya, terang air putih guys, ini air putih serta menyehatkan. Jadi orang enak ngebahas tentang seblak. Si ada kan seblak di mana? aku urang mah dagang seblak mah di mana wae gitu bisa di kolong nyamatan tergantung meuli gitu Tergantung meuli, anjing. gila aing nyoba heula ieu Sok, tah di kopiah budak lagi. Ieu pasti anak. pokona mah Cuma Mang kana kamerakeun Mang. Di kopiah eta budak lagi. Nya. Pokona mah rasa tenang ke barudak ini dibagi. Tenang, loba. Aing nyobaan heula ieu seblak. cobaan sok cobaan Orang interview seblakna. Soalnya ya kasep we. sebenarnya ada aing ge eta can ngasaan seblak Orang teh interview ya seblakna orang buka ieu pemayarsanya. Kita bismillahirrahmanirrahim mana kita buka mana heueuh oh iya goblok anjir anjay ieu nu lemes kieu guys pokona namanya boy anu nonton ieu pasti hayangeun nya aing pasti tah Pokona geuningan anu mukbang mah kan mana kamera ieu kamera mana ieu mana kamera aduh tah sok dikitu-kitu gerennya tah make ciri meureun nya dihakan teh coba rasana mah cek aing ieu mah level tertinggi anjir anjing ieu lada we unggul asin amis lada we mah kena seblak lada we mah jadi ngena ieu ngomongkeun karya heula ieu Diagonal Project kumaha ieu perkembanganna ayeuna urang mah nya Diagonal Project hayang leuwih konsisten gitu konsisten naon euy menuju ke hareup teh supaya urang teh ulah monoton ulah elak batur dalam bidang bergaul. Wah, tepuk tangan dulu atuh pamirsa. Si Komeng anjing hayang cenah dalam bidang naon? Mana teh ya? Bergaul. Ulah sampai monoton gitu. Jangan orang sampai teh. monoton maneh teh.
era gitu ku batu. Era. Tempokeun urang teh tempokeun bahwa urang teh bisa gitu. Nah, bahwa semua orang itu bisanya. Eta Gitu, pokoknya mah urang mah teu nempuh pendidikanna kumaha ya. Penting mah da manehna bisa segala rupa, misalnya da percuma pendidikan luhur itu segala bisa mah. Lain segala bisa bangsa. Dengekeun lah sok aya teu ku naon teh maksudna aya teu daek lampau. Eta. Naon? Gitu. Orangnya gitu. Heeh, cara model mana gitu. Oh, bandara ke sarua ke bandara sebelah yang orangnya usaha gitu. Alhamdulillah. Eta. Sebelah Ngomong-ngomong aing kira minumna ieu. Sudah dogol ya. Dibagi duanya waktu teh. Hmm. Karena konten, kena gawe, kena ngojek, Nah. kena ngarit, Nah. kena ngangon doma. Pokoknya nama tek-tek bengek pokoknya nama di asaan ku arurang di asaan salarea pokoknya nama gitu loh ya. Jadi pokoknya nama anjir kemarin gua ke Bekasi kemarin. Gimana perjalanannya? Itu maksudnya teman-teman gua lah lu gitu ya. Itu juga konten lu lucu tapi cobalah cenah pakai bahasa Indonesia kan gua mah bahasa Indonesia ya oke ya. Iya, Inggris okay. juga ada yang dari Australia. Amang teman itu gua. Batak, Mang. Iya, Batak juga bisa kalau abang berik-berik. Teman. Teringat waktu di Cibutet. Iya. Teringat Cibutet di Medan kenalan waktu di Parapat. Abang Eta kalian di udaranya sejuk sekali. Kemari kan ketemu sama si Dogo. Si Dogo. Iya, si Dogo. Makan daging kambing sama sayur kol. Enak sekali itu. Eta siapa nanti Arab? Oh, guys. Nah, ya si Arab ya. Urang mah geus pensiun di Arab geus di pensiun balik bahasa Medan. Jadi pokok namanya dewek mah bahasa Medan, pokok nama Jawa koyo ngene rasane nandang kangen wes mangan dorong belong tak enak. Nah, itu nya Khusus nyantungan dorong mah. jadi enak enak udut. Nah, wes mangan orang udut enak. Nah, Anu arek berkarya di diagonal project awewe gitu. Ya, silakan sok. Awewe nya, Mang. Pokoknya mah hubungnya di handap kayak diatakan nomor telepon jeung IG-na ya. pokok nama. Sok silakan. Pokok nama ke teman-teman, aduh tolonglah nya di subscribe diagonal project. Nah, Bantu. guys. Sharekeun ke teman-teman Anda, kami toha Anda. Kayak anak cucu Anda, pokok nama diagonal project gitunya lala joanan terus subscribe gitu loh. Masalah ngabahas. Diberi gelanya, Pokoknya mah. Stop stay tune lah, saya heula, aya stay tune lah, hayang heula eueut segala rupa lah, arek kacai heula segala rupa, punten pokoknya namanya ieu mah. Oke, terima kasih. orang patah Yeay. Tangan kesana ya. Kembali lagi di segmen kedua, alhamdulillah diperkenalkan biasanya lalu siem. Sudah yang Iya di segmen kedua orang arek ngabahas tentang tebuka pagawean lobana dijelema di urang teh mata kikiran teh lain eueuh pagawean nyata kan tebuka pagawean anu netep kitu nya. Oh, ada. Kang Bulog. Sok atuh. Gitu bere pagawean urang hese pagawean teh gitu loh. Ya kan? Iya betul itu. Nah, Karena masalah kerjaan itu penting banget. penting. Iya tuh. Bener ya. Apalagi uangnya itu loh ya. Jelas atau Jelas banget. Badaga tuh. Badaku. Kunaon gituan we. Iya teh nyelap. Enak ya we. Mah. Orang mahibur. Orang ngarang lagu bil Oh sok, judulna. aku sok. Wani mah. Judulna Nyabul, nyanyian Bulog. Lain nyabul ngalek kuy lain. Gitar. Tepuk tangan, tepuk pramuka. Nah, ini nyabul, nyanyian Bulog. Baik, tadi mah cabul, cerita Bulog namanya nyabul. Lain nyabul ngalek kuy. Lain atuh goblok sok nanaon. Pokona nyanyi. Tuh, ayeuna nyeun lagunya. Mana inspirasi sok mana sok loba ya. Sok. Buat gabret aya. Arek tentang naon mana nyeun lagu? Tentang Diagonal Project.
si hirup si malam. Si Malat, Si Madis Madu. si Nurni. Sorry. Eta mah lain. Ya. Nah, si Madu Malam cenalur ya kalian sama. Si Madu malam yang berkucur-kucur di tengah malam. Asik. Gilanya itu. Sok atuh. Oh si Madu hingga di pucuk eri lamun di kucuran madu saeutik mah nya dijilat oge amis. Alah, ada si Madu ya. Oh eta dijilat ngeunaeur ketika subuh norok topongkol eta si Madu geus beak tinggal kerakna eta si Madu teh aku kurang kapaksa dicolong. Alah, buruk puy dicok. Si Madu anjir eta Si Madu kita eta judul cabul eta nyabul eta judulna si Madu. Madu 3. Sabenerna mah nyabul itunya teu dilarang gitu. Oh. Nyabul mah teu Nyabul dilarang. mah nyanyian bulog ya. Heeh. Pikiranna ulah naon tah? Ulah. Heeh. Lain ngelak puy Jangan gitu. Sok ayeuna lagu kedua naon judulna? Kedua. Anu di sekitar kita we. Pai supa. Paisupa jelas Pai supa sok. kan bisa dijadikan ya mah. Pai supa. Dikerecekeun ojeng bawang. Lamun dicampur cilok eta pai supa pasti ngeunah. Komo deui ejeng cecim pasti ngeunah. Lamun dipikir-pikir mah eta supa rasana teh terngiung di otak. Jegur beunarnya. Komo deui supana di sate. Alah di sate we kecap. Kecap bango. Lamun dibabetkeun nya pasti jadi janda. Idol teh. Ada gitu tadi. Terima kasih atas lagunya Supa. Pasti Supa teh banyak bermanfaat. Jangan lupa makan Supa jeung peueuy. Wow. Oke, adik anak-anak yang nyanyi di mal. Oh, geus lah. Sampai aing teh. Oke. Istirahat heula sakedeung mah Betul. Betul. Ya, kita rek ngabahas naon deui? Urang rek ngabahas. Urang ieu boga lagu. Lagu naon? Jadi anu tirakan. Judulna ieu judulna. Lagu sok. Judulna naon? Naonnya Bang, polisi boleh. teh cara judulan ya teh. Di kampung merajalela di kalangan tua dan muda, Aku kayak ada si bapak-bapak menyanyi aku kan. tak bisa memikirnya. Najis Aku hanya bisa berkarya, yang berkarya, Ya, tetap berkarya, karya dengekeun. walaupun tak menjadi apa-apa. Di laguna berkarya, tetap berkarya, walaupun tak menghasilkan apa-apa. TikTok pun merajalela Aku mau deh teman di masuk kalangan Kroasia ya. tua dan muda. Aku tak bisa memikirnya. Oh no. Yang penting ku masih bisa berkarya, Berkarya terus. berkarya, Berkarya. tetap berkarya, Asik. walaupun tak menghasilkan apa-apa. Ayo
berkarya, Ya, tetap berkarya. berkarya terus anak pemuda. Walaupun hati kita sengsara. Sekali lagi, berkarya semuanya. Tetap berkarya. Berkarya Walaupun tak menghasilkan apa-apa. duit. Berkarya, Berkarya tetap berkarya. berkarya. Walaupun kalah dengan yang buka celana. Auratnya itu Kang Komeng. Mau request atau mang? Aku sukanya, tapi orangnya suka resep lah, resep TikTok. Tapi eta kalangan Ayo, anak satana. Oh, siap. Oke, naon nih, kumaha? Ayeuna orang ngebahas karya masa depan. Karya masa depannya kumaha Mang Komeng? Oh, maksudna karya orang nu kaharepna pemuda-pemuda Indonesia kaharepna kudu berkarya. Ulah eleh. Ayeuna keur pandemi panhara rese geuning nya, peribahasa namanya arek berkarya rada kehalangan kudu itu teh kudu ieu teh lah. Pokona mah semangat terus. Semangat. Kumaha naon eta teh karya masa depannya kumaha eta teh? Karya masa depannya kieu lur nya. Mun secara geografis. tanggal jauh, Ya. lamun didulukeunna nya pasti runtuh. Runtuh. Nah, itu eta teh karya ka masa depan lur. Masa depan teh meureun kieu nya karyana tak ieu karya. Balik ke masa depan gitu. Karya masa depan. Benar Oke. ya. Oh, gitu sih, ya, Pokona kurang anu ngerti, ya. mang karya nu Atas. nonton. Ampura. Oke. Oh, iraha kawin. Anjing masalah kawin mah nya meureun. Sok mana heula jawab. Mana heula aing nya. Sok. Ah? Oh, ala. Oh, Aing nanya deh jangan Anjing. lagi iraha hari kawin cenanya. Aing kawin mah geus aing mah. Nikah wajan. Nikah rencan mah gitu. Eta. Nah, eta nya ai kawin. Pertanyaan salah, eta. Ai soal ngalakuy mah kitu nya digelang we ku sabun. Senajan utang ke eta we. Cita. Tapi eta dosa, Pak. Eta pertanyaanna salah Ah, eta eta netizen. salah. Ira arek kawin, cenah ai Mungkin mah pertanyaanna Hah? kapan nikah? Anjing. Campukan duit begu. Lagi pengen manja. Apa namanya lamun Aing nikah TikTok teh nya. dah. Saya saya masih ting ting. Aing rada ting-ting saeutik ting itu kan seperti madu dijilat dan dilamot. Haji Samsu dijilat sampai Super anjing kawan. Kawan super mun garpit. gara-gara di Itu dah tanya tuh mamanya naon jamu coklat gara-gara dilakui ya Coklat mau dicocok dijilat. oh bener eta angin surga digolar langsung nyedot oh namanya masalah kawin meureun gampang gitu lah ya namanya Urang umur karang 22. urang mah umur karek 15 Kamu nih 30 mah gua. lain urang umur Sabangka. sebenarnya 28 lah sesana sekira-kira gitulah masalah kawin mah gampang mana oke bisa gitu dah nyata Sok aing dibacakeun deui anu komen tadi cenah eta tina IG. Nempo naon deui pertanyaan naon deui? naon cenah Kewe di segmen 3 nya. Urang di segmen 3 arek ngamaca-macakeun komenan lain komenan anu keur kapeuting di sharekeun di Instagramnya. Kurang aya loba pertanyaan-pertanyaan tah di dirinya kurang dijawab ayeuna di dieu. anu bikin Oke, penasarannya nah segmen katilu. Jirot. Oke. Tepuk tangan heula tuh anjing. biar meriah meureun teh Kembali lagi di segmen katilu ayeuna segmen katilu arek macaan anu ngirimkeun pertanyaan di sekitar wilayah negara diagonal project negara urang. Tepuk kedua yang terutama pertanyaan pertama di saya Mah, ti lemur jati ieu mah. Lemur jati geus sabaraha kali kawin ngalakuy. Bang, saya sabaraha kali kawin. Aing udah masalah alhamdulillah saya masih ting ting. Alhamdulillah. Alhamdulillah. masalah kawinnya aja ngalakuin meureun eta mah perpaduan antara nuklir jeung martabak dihijikeun Tah,
si nuklir di selatan si iya si martabak Martabak aja laguan. duar tanya kemudian mai masalah gitu mah pribadinya Iya, muncrat. orang mau bisa terbuka gitu aing masalah ngelakuin nama orang nyaho gitu kan berarti ka bawah Ya, pertanyaan kedua mana yang kedua? Oke. Emang tadi Jawara, Jawara di Jampang. oh Dari jalan naon kita arah dari ke pertanyaan tadi kan Aing itu juga berbobot ke lain sini itu tanya kedua tanya jalan naon cenah aing masalah janda mah nya ini kan pertanyaan tadi kiri janda kan teh nu kawin kawin tapi si kawin eta teh resmi gitu resmi karena dikarenakan eta teh faktor ekonomi lur si awalna teh ngamek teh teu ka parawan teh teu ka setoran teh kabang emo kabang gaple kabang biuh kabang ieu paru-paru jadi intina diserahkeun teh ya oh jadi jando namun janda bodong naon janda bodong meureun lur kieu eta teh si janda teh asalnya suratan dilegalisir jadi diresmikan jadi janda bodong oh gitu karena pertanyaan di si aktivitas sehari-hari selain konten naon mang oh ayo kurang mas aktivitas sehari-harinya selain konten gitu sehari-hari jujur kurang sok ngarit gitu ngarit jujur atuh ntar ngarit Emang buka domba itu, Mang? ya aslinya nih kan sebenarnya rumah sawah ngarit lain-lain ngarit eta ngarit domba ayo goblok eta mah lain ngarit gitu ya urang mah bener gitu aktivitasnya paling ngoprek-ngoprek motor gitu eksperimen lah ngomong masih di ai kasih acong masih nyawon kontra acong pasti nyawon meureun kontra acong nu di jero di sungapan nu pasti nyaho urang mah sehari-hari gawe guys di pabrik aktivitasnya naon di percayaannya nu burung jabrik dulur amang komen gaplok aya eta mah nya tetangga nu jabrik eta mah gitu tetangga teh disebabkannya manehna rada kurang saeutik gitu kurang oleng saeutik si jabrik jabrik eta teh kabel koneng kana kabel beureum ngejo kana bodas jadi karoslet si perpaduan aki jeung jabrigna teh gitu nyatu jadi kunci kontakna teh locot murah gebrek jadi jabrik mana pertanyaan dia lu selanjutnya pertanyaan syariah mah tarolol gitu pertanyaan teh maksudna gitu nama-nama pemain 300 satu persatu nama-nama diagonal mah anu paling panglobana gitu ku urang dibere gitu si Getret si Kurkur si Gagap si naon deui lah sari KB cenah nama-namana saha-saha diagonal project teh maksudna nu aktif apa nu kumaha itu aktif maksudna teh nu ya nu aktif aktif meureun iya we kitu sakieuan gitu saha ngaranna cenah ya paling netizen teh nyaho nu aktif mah meureun nya si Kurkur nah dia langsung kayak fotonya tinggalnya seperti mah langsung dia tadi teh nuker ngalamun si Kurkur si Rio meureun sekian urang nya sakituan lah bulog kudu obatan anjing tukang kamera aya tukang kamera gunung tukang kamera panggedena pasti lagi tukang edit tuh pasti panggedena fotonya di gigi Rio yang tengah sawah sakituan lah gitu nah mau dia cenah Mang urang jomblo euy tangan kabogo keur urang bejana anak diagonal project gantengan anjing gantengankeun cenah aing oke jomblo bangsa anjing kudu diomongkeun we nya seset anjing oke anjing kieu janco bener tanya teh nyampe si arek dipangyangankeun mah nya segurang gitu nya ya visi dan misi amang di diagonal project anjing visi dan misi na teh da urang mah cek urang oge buka visi na teh misi na teh hayang berkarya we mimiti nama gitu loh apa nya urang mah yang berkarya we ka dia da anjing mungkin beak we untuk berkarya nah salah hayang aya duitan nih anjing selamanya urang teh mencoba baik gitu nya dina Facebook lah gitu mencoba saeutik tapi urang ka dia gitu aya nu nawaran gitu nya nawaran di Kang Babeh meureun coba ayo urang nyobaan nu nyen film nya siap digarap meureun saeutiknya alhamdulillah kadinya ketagihan gitu sampai sekarang non deui salam kaneng Nurni cantik I love you anjing eta teh saha atuh saha sih Nurni teh urang mah teu si Nurni saha sih urang mah teu waweuy hampura nya eta jadi saha gitu si Nurni teh urut pambenjikan urang di film halu oh jadi urang teh halu lah untuk mendapatkan si Nurni gitu loh I love you Nurni wow boy
Selanjutnya. Balik lagi, kumaha teh Kang atuh. Masalah lawan jauh gitu pengeksporan di Jampang jauh ke kota. Biasana sok macet eta teh. macet dan Macet Cicurug, Ciawi. Arah resep pisan. dikarenakan sekarang lagi ada perbaikan jalan Cikembar. Alhamdulillah Dikarenakan jalannya rusak sekali. sekarang udah dibangun ya dicor. Ayat pertanyaan di channel alhamdulillah ya Mang Bulog coba bere celen Mang Komeng celen meureun Ya, celen. langsung. Celen teh kumaha sih aing teu ngarti. Aing. Aing coba celen kolak bis mana Meng. Aing masalah kumisanya celan aduh bagoy aing jadi maksudnya kieu nya kieu teh tekul gitu men ya aing meureun aing laki geus pasti aku misan maksudnya Nah, gitu kalau- ulah kayak banci gitu. Anjir. Oke, yes, oke. Aing teu puasa ieu tapi hayang geura lebaran. Aku mah maksudna Dek, kenal besok. oge meureun kudu puasa heula karena meureun. Dek nyata yang geura hayang ngadahar bibieu lebaran teh. Kadang dia dek ek kurban ieu tah. Pada kurban ieu aja. Goblok cuma menang eta lu. Menang ya alhamdulillah Mang Komeng coba buka wadah huluna. Urang mah gitu nya lamun urang ayeuna tepi ka 1000 subscriber warani teu maneh botak. Mana ya goblok? Ayeuna urang arek nanya gitu nya urang arek nanya. Nya arek di kesepakatan ieu teh. Yang nyaho meureun ieu teh timnya kumaha ieu teh kudu dikumahakeun gitu aya kesepakatan ameh. Naon urang teh ameh komitmen. Dina hiji diagonal Ayo. project teh lur. Ya kurang wasit. Goblok bukan. Arek moal ayo. Ayo orang nunjuk kurang. Oh. Ieu mah. Arek moal. Ya urang mah eta we kitu tantanganna eta gitu. Ayo pertanyaan deh hayang ningali Mang Komeng joget anjir kudu di videoan dia. Di musikan dia. Pertanyaan anjing radio nya. Goblok. Berapa nama lurnya? Lamun joget edan. Kudu dibere heula kucubung. Dikarenakan naon? Meriut. Nah, si riut eta teh lamun dihijikeun eksperimen mah jeung bodreknya jadi garing kan sirahna mun teu sirahna garing nya riut gitu jadi beunteung. Ngecret teh. Terima kasih. Ada pertanyaan lu. Anjing pertanyaan teh beralih ke goblok kan. Oh, gitu deh kah. Geus seberapa jam euy ieu teh alhamdulillah lah pokona mah subscribe lah baru tinggal kubangus naon. Cenah Mang Jargo ngadalangan coba penonton se-Indonesia yang nempo. Oh, ai tamanya ada mah. Hup, lamun what? Iya, saya lamun urang garing. Urang lampu. Naon ka jero? Ariknya aman. Ariksakeun takoka. Kue ali anjing kue ali. Aya kue ali ieu jalannya aya kue ali cokot dina kulkas, cokot dina kulkas. Kayak gitu gitu ya. Balik anjing pertanyaan. Itu anu di tukang foto saha. Nah, ieu loba pertanyaan ieu nya, masih nangge foto ieu ka ciri teh. Guys. Alhamdulillah urangnya bieu di sana gitu aya mere naon ieu kue naon? Ieu kue naon ieu? Teh alai. Anu nyaho Donat. salah tuh. Donat budakna. Lain. Digetuk. Cobanya orang rasaan kumaha rasana gitu. Soalnya orang geus sabaraha tahunnya? 3 tahun lah. Ieu Nu kieu teh nyaho rasana kumaha gitu. anjay. Rasana guys. Seperti Anda ditusuk bleker. Oke lah, geus aya mah separa ruku kieu geus ka awal hiji deui musisi Mang favorit Mang Bulog saha? Aduh, aing loba euy favorit musisi urang mah. Ini hiji. Oh, salah sahiji yang terinspirasi mah urang oleh Iwan Fals anjir. Ya, jadi urang teu nempukeun urang OI tapi urang Iwan Fals pisan gitu. Ya, terima kasih buat kalian semua yang telah menonton sampai habis. Terima kasih buat
Terima kasih Abdullah punten punten pisan bisi aya anu Salah-salah kata. salah kata ti abdi dah abdi mah hanya manusia biasa yang terlahir di dunia di malam Selasa pukul 19.45. Nah, jadi itulah ya terang bincang-bincang malam hari ini dan saya akan melakukan sebuah lagu ini yang berjudulnya Urang ieu teh menciptakan lagu ieu teh keur tahun iranya keur tahun 82. betul ke tahun 2018an gitu. Kita seorang wanita. Seorang wanita yang cantik jelitanya judulna teh teuing can di judulan ieu. Baheula kuring resep ka manehna Asik. di baheula rasa eta geus aya di baheula kuring ngamet ka manehna naon nu dipenta dibikeun ka manehna beungeutna siga beungeut bahaya bodina mirip jeung maranda kanan jakal eta bapak galakna meniteu kabina-bina lakukan aduh emak lakukan aduh bapak duku maha kuring ngeger jatuh cinta meskipun orang jelema teu nyakola meskipun orang jelema teu boga tapi rasa eta geus aya teu bisa digugat ku sasaha aduh emak aduh bapak duku maha hayang ngawin manehna kanan jakal manehna ayeuna dilamar kudu da anak dua.